pangdangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun carios nyambung anu judulna nyata Jawara Batu Karang. Si horeng si mana horeng Nyi Sumi sareng Jang Tanu teh menangka muridna Eyang Eka Paksi anu mana anjeunna diutus ku nu janten eyangna nyaeta pikeun turun ti paguron atanapi turun gunung lah kasebatna para wargi nu dimaksad pikeun usaha upami tiasa mah cenah pikeun ngarebut senjata nu disebut tongkat batu karang. Kumaha terasna dongeng mangga urang teraskeun ieu dongeng nu judulna Jawara Batu Karang. Mangkin dieu mangkin seueur atuh para jawara anu ngahaja anjeunna nandonkeun dirina sok sanajan ceuk paribasana ngalungsar jadi babatang oge demi cenah hayang miboga hiji pakarang nu disebut tongkat batu karang. Mangga urang teraskeun ieu dongeng nu judulna Jawara Batu Karang. Madrakim teu mangga pulia ngalawanan Nyi Sumi anu elmuna kacida luhurna. Si horeng si mana horeng antara babadamian Madrakim dititah teh para wargi kuno nitahna si horeng teges kaintip nyaeta ku Nyi Sumi jeung Jangra jeung Jang Tanu. Ieu teh teu aya sanes ku pinter-pinterna elmu nu dipibandaku Nyi Sumi jeung Jang Tanu. Memang para wargi dina ngoning anjeuna ngulik elmu panemu jampe pamakena keur meukeur nu jadi guruna Eyang Eka Paksi kacida atuh hiji guru anu parantos disebat atuh legok tapak genteng kadek loba luang jeung pangalaman. Dina ngoning ngagunakeun silatna kesit alah batan tatit. Puguh we mun jelema ningali mamatak deungleueun atuh gerakan-gerakanana Nyi Sumi jeung Jang Tanu. Demi Jang Tanu sok sanajan masih keneh budak, tapi para wargi bisa ngelehkeun kolot. Hebatna gerakan Jang Tanu. Sabada Madrakim harita atuh beunang tuluy diserenkeun kanu wajib pikeun Nyi Sumi manehanana. Tetap hayang nyangkalak ulon-ulon nu nyieun eta goda rencana. Nu nyieun kasalahanana. Saha atuh nu nyieun kasalahanana? Nya teu aya deui para wargi Nyi Mamah teh atuh. Anu memang anjeunna anu mere upah ka Madrakim, sangkan Madrakim daek nyumponan tugasna di antarana bae pikeun maehan nu nyoba-nyoba ngaganggu ka papacanganana. Ta ieu nganyak kitu Madrakim teh para wargi geuninganan atuh aya hate goreng make jeung hayang muka pais bibit sagala nu antukna dina nggoningkeun kitu anjeunna harita teh aya anu nyerang anu katelah Nyi Sumi sareng Jang Tanu. Dina ngoning tarung wah geus lain gambarkeuneun deui para wargi elmu Madrakim teh masih jauh sahandapeun Nyi Sumi jeung Jang Tanu. Entong borong ngalawan Nyi Sumi ngalawan jeung Jang Tanu oge sigana lamun tarung teh moal muat lantaran Jang Tanu kesit alah batan tati. Hese pisan diserangna bari sakali nyerang teh para wargi dina elmu nu kacida hebatna nu disebut caladinoktrok teh diketrok para wargi sadaya ku curugna wah siga-sigana mah bisa eureun manehanana atuh hirupna bubuhan ahli pikeun Jang Tanu manehna dina nyerang musuh sok nyerang kana bagian-bagian uratna dina sangkan musuh atuh teu bisa gerak mun leuleus teh mah leuleus. Kocap ke Nyi Sumi para wargi nujeng Jang Tanu bogat cita-cita hayang ngabongkar eta masalah nepi ke akar-akarna. Anjeuna atuh gancang olebat bari dituturkeun ku Jang Tanu. Si horeng si mana horeng para wargi sadaya geuning nu jadi ulon-ulona nu jadi ka pucuk tigirang nu nyieun pucuk tigirang teh minangka anu ngabobotohan anu memang anu mere upahna
nasi horeng para wargi sadaya putra anu beunghar atuh Nyi Mamah teh barang geus kapendak patempatan anak teh loba catur gerendeng teh Nyi Sumi ngagerendeng jero hatena ieu nya imahna sigana mah cing ku aing sia rek dicoba asup ka jero imahna aya atawa eueuh jelemana nu nyieun pucuk ti girang nyieun kaributan anu akhirna rambat kamale kabeh kababawa cing sia ku aing jiga nama ieu manehna keur sare ieu teu loba catur para wargi sadaya tuluy atuh harita manehanana asup Nyi Sumi teh ka imahna anu katelah para wargi sadaya ka imahna Nyi Mamah anu memang manehanana keur sare tibra teu loba catur bari harita keneh atuh para wargi Nyi Sumi atuh krewek teh nyekel punduk ke Nyi Mamah nu dicekal teh para wargi kalah kacicing meureun mana kitu ge para wargi palebah keuna kana urat-uratna anu mati siga nu leuleus we lungse taya tangan pangawasa pikeun Nyi Mamah harita ge teu loba catur krewek dipanggul dibawa kabur dibawa keluar ka dapur dikadengkeun heula harita teh terus Nyi Sumi mah asup deui ka kamar Mang Dodo atuh kak teh dicekal palebah pundukna geus kitu mah leuleus Mang Dodo ge teu walakaya estu ninggulang kiluk teh para wargi kitu nangtung teu bisa bubuhan elmuna Nyi Sumi atuh kacida luhurna kacida hebatna manehna ngagunakeun gerakan caladi noktrok nyaeta palebah para urat-urat anu pentingna kabeneran kapencet nya puguh we gancang atuh eureun teu bisa gerak deui ai inget ngan teu bisa gerak para wargi teu bisa gerak hiji tana yen ilmu nu dipebandana ku Nyi Sumi kacida hebat ningali kayan kitu ringing we para wargi sadaya harita teh dibawa deui terus atuh Nyi Sumi manehanana ge geus komplit mah antara Mang Dodo jeung Nyi Mamah geus pada teu walakaya teu loba catur harita keneh ge rigidig duanana dipanggul dibawa keluar malah mah atuh harita ge manehanana nyokot tali ti eta imah da memang tali mah sayagi bae para wargi malah mah atuh talina tambahan ku tamang darek dikelat dina tangkal kalapa nu conong ka jalan kitu pamikirna Nyi Sumi teh anjeunna sebelna keur ka hiji istri anu nyieun ka sang tukang anu ngajadikeun ka sang tukangna nyieun pucuk ti girang make rek deleka ka batur padahal para wargi sadaya eta mah ukur sangkaan majar cenah atuh rek ngarebut papacanganana dasar Nyi Mamah gede timuru tah kitu akibatina timuru teh anjeunna ngupah ka madrakin memang ai soal harta banda mah dunya barana pikeun Nyi Mamah moal kakurangan ceuk paribasana para mitra teu kudu gawe ge pikeun Nyi Mamah mah moal kakurangan ku harta banda lantaran bapana anu kacida jugalah nganya kitu boga sifat panas baran sifat goreng hate malah sing sakur anu digerenengkeun ku manehanana reka nyieun kalakuan teu hade kanu jadi maruna mun maru teh mah calon maru eta teh kadengieun ku Nyi Sumi nu mata ku Nyi Sumi ditalungtik hiji tana ieu Nyi Sumi dina ngoning anjeunna nutur hinung suku bari jeung para wargi atuh nyuk-cruk galur neangan hiji tanda anu bisa dipake tanda pikeun menangkeun senjata tongkat batu karang nya geus kitu mah dua jelema harita dikelat para wargi dina tangkal kalapa nu condong nu hiji anu ngaranna Nyi Mamah minangka kasang tukangna anu ngabogaan itikad goreng ka batur kaduana para wargi sadaya atuh Mang Dodo anu memang ngarojong kana paniatanana Nyi Mamah dua nana ge teu loba catur di talian harita keneh tuluy atuh para wargi sadaya guntang gantung we
Ye dua jelema teh ai maut mati acan namungnya kitu geus teu bisa gerak. Para mitra kaum dangu, urang tunda carita kaya Nyai Sumi sareng Ngajang Tanu. Anu memang anjeunna teras-terasan ngitung lembur ngajajah milangan kori. Aneangan anu keura ditayangan ku manehna. Pang-pang nama saha anu boga gambaran di mana ayana tongkat batu karang. Eta cenah para wargi sadaya nuker diudag-udag ku manehanana. Si horeng si mana horeng seueur jawara-jawara sejen oge anu hayang mibana kana eta tongkat batu karang. Anu mana para mitra sadaya dicekelna teh cenah ku si Rabok jeung deui aya nu nyekel. Anu hiji deui para wargi sadaya dicekelna teh nyaeta ku si Suma teh. Iya para wargi sadaya si Suta bener si Suta. Dicekelna ku si Suta teh para wargi Suta Manggala. Anu mana sabenerna tongkat batu karang nu asli. Boa-boa disagedengeun ti eta aya tongkat batu karang nu sejen deui. Da nya kitu cenah para mitra sadaya. Atuh memang ai hiji pusaka masuk pada marabeutkeun aya mungkin oge ngahaja aya nu nyieun sarua jeung deui sangkan diperebutkeun ku para jawara teh. Tunda carita kaya Nyi Sumi sareng Jang Tanu kocapkeun para wargi sadaya di hiji patempatan anu nemang disebutna teh Guha Walet. Ieu atuh kaayaanana nu kagambarkeun nyaeta anu memang para wargi sadaya jaka teh. Jaka harita para wargi sadaya geus boga titel kasebutna Jaka Wanara. Memang atuh si jawara batu karang teh manehanana ayeuna kaayaanana bener-bener geus masagi ku pangarti kasipuh ku ilmu pangaweruh kapatri ku pangarti. Memang para wargi sadaya kaayaanana geuleuh beuki gagah awakna beuki seseg lantaran dahareun teu kurang atuh ku Eyang Wanara oge para mitra ku Aki Wanara dipentingkeun pisan dahareun teh. Memang waktu nyerelek ti poe kaganti ku poe para wargi minggu beak kaganti ku minggu deui bulan ganti bulan kalawan teu karasa harita Jaka atawa geus ganti ngaran anu kasebut Jaka Wanara ninca kana 8 bulan ayeuna manehanana masantren di Guha Walet bari ngasakeun ilmu panemu jampe pamake anu mana eta ilmu teh datangna ti Nini Girinting anu memang para wargi sadaya geus ditulis dina hiji buku teh. Saeutik demi saeutik geus kacangkem ilmuna dibantuan ku Aki Wanara. Memang atuh ngulik ilmu panemu teu bisa sorangan. Lamun diulik ku sorangan bisa-bisa salah dina ngalapkeunana. Nu matak harita Jaka menta bantuan ka anu disebut guruna oge nu disebut Aki Wanara teh. Harita Jaka atawa si jawara batu karang geus bener-bener kiwari jadi jago nate masagi ku pangarti kasipuh ku ilmu pangaweruh malah mah ilmu-ilmu harita ti Nini Girinting geus tamplo kabeh ka manehna katut tajimat perjimatanana saperti tameng draga jeung deui cenah nu disebut senjata-senjata sejen malah mah aya batu nu disebut batu wulung teh. Dina hiji poe Jaka Wanara nyarita harita teh nyaeta ka Aki Wanara anu memang Aki Wanara jadi kuncen di eta patempatan. Malah mah hayang nama anjeunna teh kaluar babarengan ti eta patempatan ulah ngahekok wae di jero guha. Harita Jaka tuluy cumarita, Aki kusabab abdi tos ngaraos cekap ngasakeun ilmu panemu katut jampe pamake. Pangwaris nyaeta ti Nini Girinting
pangwaris tinini guru ayeuna abdi bade pamitan we sejangan tunkeun ieu guha ai betah nama betah abdi tadi guha walete nu maksadna hiji bade nyusul suta mangala nu parantos maling senjata nu disebut tongkat batu karang nyeta pusaka anapun bapa ari nu kaduana bade ngarebut deui pakarang pusaka tos kawajiban abdi kedah nulung kanu butuh nalang kanu susah sareng ngabela bebeneran jeung keadilan bari ngaberantas kadoliman nu kaunggal dina kecap amar ma'ruf nahi mungkar tea tah teu aya sanes abdi dapa idin ti aki sangkan abdi aya dina kasalametan dunya rabuh akhirat da kange urang manaon deui nu diudag-udag anging eta we kasalametan di dunya sareng di akhirat kitu tanu mawi ge aki kumaha kinten-kintena pamendak aki kana sing sakur nu dicarioskeun neme ku abdi ari kange abdi mah muhun sareng ngejang tanu aya saena we upami abdi diwidian pikeun ngalalana teras margi dugi kadanget ieu mah sing sakur anu dipikahoyong teh geuninganan teu acan kapendak deui di mana ayana nu mawi ku abdi bade dicuk-cruk ayeuna kaluaranya eta maksad nama kaluar ti tempat ti guha walet teu aya sanes pikeun nyuk-cruk galur nu kapungkur neang raratan baheula kitu nu mawi oge aki mugi aki kersa we maparin widi ka abdi pikeun kaluar ti guha walet ngabandungan kecap-kecap anak muridna pikeun aki wanara kacida bungahna bungah amarwata suta bungah kagiri-giri ceuk paribasana lantaran ngadenge yen geuning anak muridna gede wawanen harita keneh aki wanara tuluy cumarita hehe ai pikeun aki mah kacida syukurna ujang ari sabab ilmu teh pikeun pibakaleun hidup di dunya rawuh di akhirat meuni asa genah kadengena ku aki ujang tadi nyebutkeun cenah pikeun ngalaksanakeun amar ma'ruf nahi mungkar kacida mulyanya atuh ujang boga pikiran nepi ka palabah dinya syukur ku aki didoakeun muga-muga hidup sing laksana sing syakur nu dicita-cita ngalaksanakeun amar ma'ruf nahi mungkar berat teh ujang dilaksanakeun nama ai diomongkeun nama enteng babari pisan ngan palabah dilaksanakeunana sok loba gogoda rencana teh tapi sing yakin sayakina kanu maha kawasa ujang margi Allah subhanahu wa ta'ala moal maparin bang baluh ka umatna nu teu kadada kaduga tak kitu nu mawi oge jadi ujang lamun ujang boga pikiran nepi ka palabah dinya ujang bener-bener harti nama ngarasa yen hirup di dunya teh kudu silih tulungan dina ngoni ngalaksanakeun amar ma'ruf kitu jeung deui ngaberantas kadoliman wajib dihukumna ge kitu nu mawi oga keun atuh ku aki didoakeun lamun hidup brek bener-bener turun ti ieu patempatan pikeun ngalaksanakeun sing syakur nu dicaritakeun tadi ku ujang ku aki dianung doa muga sing tereh laksana muga sing kapetik hasilna kaala buahna pikeun aki mah kacida syukurna tah kitu nu mata ki ujang komo ujang cenah rek ieu ngasah ilmu pek geragunakeun ilmu ujang geragunakeun ilmu ujang teh kana jalan bebeneran pikeun numpes kajahatan sarta poma ulah rek dipake adiguna tur takabur asa aing teu deungeun jago aing teu deungeun sabab jelema mah teu langgeng sokeun aku apes jeung keun aku owah gingsir tah apanan teu nyaho-nyaho beurangna babarengan ngobrol atuh cenah sore babarengan atuh balik cenah ka imah nya ibadah isya kabejakeun geuning bapa anu cenah parantos mulih ka Jatimulang ka asal tah padahal
tiker isu keneh katingali jag-jag waringkas. Tapi upami nu maha kawasa ngeresakeun mah kedah kitu. Tangtos we ujang kana kituna. Ta ayeuna ujang cenah tadi nyebutkeun rek turun. Ti ieu paguron syukur. Peperieun aki teu bisa liar. Da geus katinihan ku tugas ngajaga aki teh. Kata mah kapan ieu suku sabelah aduh. Atuh ujang mah dangora kene, pek atuh teangan pengalaman. Ngalalana ngitung lemur ngajajah milangan kori. Tah, bari nulung ka sasama manusia nu ngabutuhkeun. Geura prak laksanakeun ilmu nu dipiboga ku hidup pikeun nulung kanu butuh nalang kanu susah. Kudu hampang birit dina ngoning urang nulung mah. Kanu ripuh teh kade ulah diantep ujang nu ripuh teh kudu dibantu kurang. Pang-pang naripuh mahareupan masalah-masalah rampung jeung sajabana ti eta. Nu matak pek ku aki diandung doa muga-muga hidup hasil maksud kiduna. Hatur nuhun aki kana kasayana nasehat sareng mudah-mudahan ageng manfaat pikeun pibekeleun abdi. Hirup kumbuh paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan. Pokona mah atuh teu hilap disuhunkeun doa restuna ti aki anu dikantun di dieu. Tuh atuh tangtos abdi bade turun tapi sawaktos-waktos. Insyaallah abdi ge moal poho kana raratan mah. Jadi abdi ge tangtos semendakan ka dieu. Hatur nuhun aki hatur nuhun. Cek Jakawanara si Jawara Batu Karang teh atanapi pahlawan Guhawalet. Eta julukan anu dibikeun ku Aki Wanara ka Jakawanara ayeuna para wargi. Memang para wargi geus kitu mah atuh harita keneh. Apikeun Jakawanara bari ngasongkeun leungeun sasalaman. Malah harita ditema ku si Aki. Memang para wargi hade pisan dina tata kramana anu memang dilaksanakeun ku ieu para wargi budak bujang teh anu katelu kasebut Jakawanara teh. Geus kitu mah para wargi sadaya geus ngajak sasalaman mah Aki Wanara nuluykeun caritaanana. Oh, beral atuh ujang. Ujang ku aki diandung doa didoakeun pisan masing-masing salamet di perjalanan. Kitu nu mawi oge. Jeung sing enggal kapetik hasilna kaalabuan. Kalawan teu karasa harita teh para mitra sadaya Aki Wanara ngaluarkeun cipanon tina ku ngarasa sedih rek papisah jeung anu jadi murid. Para wargi sadaya atuh sabada kenging paidin. Ti Aki Wanara harita Jakawanara teh para wargi sadaya. Tuluy cumarios deui mangga atuh Aki. Geus kitu mah para wargi harita teh anjeunna sasalaman kanu jadi guruna. Memang geus pamitan mah anu panungtungan. Leos manehna init kaluar ti jero guha make jalan Rusiah teh. Memang para wargi sadaya eta patempatan teh empang paratana teh ka hiji tempat anu kasebutnya eta kawalungan. Ari walungan eta ngaranna para wargi hiji walungan anu kacida pisan atuh gedena keur ukuran lemur dinya mah para wargi. Da memang arang langka walungan anu badag demi ngaranna cenah walungan Ciseel teh. Memang para wargi didinya teh aya leuwih anu katelah leuwih teh katelah Ciburial. Leuwih Ciburial eta teh pang paratanana tina guha. Jadi para wargi beuki jero teh kalah ke beuki poek we. Harita teh bari jeleng. Harita teh Jakawanara anjeuna
geus siap pikeun kaluar ti eta guha ku jalan anu memang kacida rumpilna da kitu ceuk anu jadi guruna ge lamun kaluar ti eta guha teh beuki jero beuki poek tapi kulantarana Jaka geus biasa dinu poek atuh tengala ieu teu ngatog teuing ngagedig lempangna jiga dinu caang we bubuhan anjeunna mah geus kapatri ku pangarti kasipuh ku ilmu pangaweruh harita para wargi sadaya tuluy atuh Jaka ngagereneng jero hatena ceuk si Aki ceuk Aki Wanara pangparatana teh ka leuwih Ciburial nyaeta walungan Ciseel teh jauh keneh kitunya ya ka ieu tempat teh ceuk Jaka harita teh bari ngomong sorangan teu geus anyog kana harita teh batu atuh pulguh we pikeun tanda palebah dinya teh kudu ati-ati tur siap sadia pikeun engke meuntasan puseurna cai nu muter tarik naker nu kasebut di leuwih Ciburial teh memang atuh para wargi sadaya ceuk nini girinting oge ujian anu pang berat-beratna nyaeta meuntasan eta puseur cai anu kasebut leuwih Ciburial teh sarta mun kurang-kurang nama wah kurang tabah jeung kurang kuat atuh panca indrana tinang tuwe ajal kaceot ku daya puseran cai nepi ka rajet ceuk paribasan kocapkeun para wargi sabada harita teh kenging atuha Bang Idin tinu jadi guruna minangka anu ngatik anu mere tuturus sangkan bisa ngabongkar eta rusia ilmu-ilmu nu aya dina kitab anu katelah Aki Wanara para wargi dina ngoni ngatik atanapi ngadidik dina ngoni ngamanehna mere tuturus mere atuh pituduh ka nu jadi anak muridna dina kayan getenaker harita para wargi kocapkeun Jaka Wanara parantos dugi kana waktuna niti wanci nu mastari nincak mangsa nu sampurna manehna kudu ninggalkeun guha walet hiji guha walet para wargi anu memang panonoban bangsa cenah sasatoa nu matak pikasieun jeung di didinya loba pisan walet anu memang narapel harita teh dina lalangit guha atuh kocapkeun para mitra si Jawara Batu Karang dongko rek ngangkat batu anu geus ngabjeleng manehna luncat ka handap sarta ngadadak liang nu tadi teh nutup deui beuki jero beuki poek tapi kulantaran para wargi sadaya anu katelah nyaeta Jaka Wanara manehanana geus biasa dinu poek atuh teu ngatog teuing manehna ngagedig lempang jiga dinu caang we bubuhan titingalianana memang geus biasa ningali dinu poek ieu di dieu ngagunakeun ilmu macan para wargi dinu poek atuh sinarna panon macan masok kurung malah atuh harita ge lamun ditingali ti kajauhan ibarat ngablenongna batre dua we anu padeukeut memang kitu oge harita jawara anu kasebut nyaeta Jaka Wanara hiji jawara anu kasebut Jawara Batu Karang dina kayan poek ge manehna bisa ningali ku hebat-hebat ilmu nu dipibana ku manehanana ceuk Aki Wanara pangparatna teh cenah ieu teh ka hiji leuwih hanapeun walungan jauh keneh kitu kira-kirananya nu disebut ieu guha walet teh nya siga-siga nama ku aing harek dicoba jeung deui memang ujian nu pang berat-beratna aing kudu ngaliwatan eta leuwih lantaran leuwih eta cenah aya cai anu mulek asup kana jero leuwih nu mata ku aing rek dicoba lamun aing bisa ngungkulan eta kaayaan mangka aing nambahan ilmu panemu teu lila geus anyog para mitra ka hiji batu
pikeun tanda palebah dinya teh kudu ati-ati tur siap sadia pikeun engke mentasan puseur cai anu muter tarik pisan. Memang para wargi sadaya atuh kateranganana ti aki anu disebut Aki Wanara oge. Ujian upang berat-beratna nyaeta mentasan eta puseur cai. Sarta mun kurang-kurangna tabah mah jeung kurang-kurangna kuat panca indrana tinang tuwe ajal kaceot kudaya puteranana eta cai nepikeun ka rajet malah santeuna diaradu jeung cenah atuh bibira sisi batu karang nu aya di dinya lantaran para wargi dina eta puseuran teh kulantarana museur teh aya liang anu leutik geus kadituna beuki gede nu matak cai teh museur luar biasa tarikna. Kitu harita ge para wargi sadaya. Harita Jaka Wanara geus mimiti nincak cai, gancang manehna ngaluarkeun tanaga kakuatan batina supaya awakna berat sarta bisa lempang di dasar cai anu teu kasedot para wargi sadaya. Jeung deui ai berat mah moal bisa kasedot ku cai teh. Kabeneran eta walungan teh keur caah. Atuh tanaga puseran cai teh leuwih rohaka, leuwih tohaga. Tapi pikeun Jaka anu ngabogaan sifat cadu munur haram ngejat, ceuk paribasana moal munur sasiku moal ngejat satunjang beas, jeung boga pamadegan ka cida cengengna. Tara luak leok lir ibarat pucuk awi katebak angin. Manehna tuluy maju teu kanyahoan sukuna nincak nu leueur sorodot lenyap hatena ngalenyap batina teu kaburu dieusi deui ngan koleang awakna kaputerkeun ku cali tarikna cai anu muter lalet pisan para wargi sadaya. Memang seahna eta walungan Cipeles teh para wargi dina mangsa caah mah mungguh mata ketir jeung mata keueung. Komo pikeun jalma-jalma anu imahna deukeut ka walungan menigeus teu ngeunaheun hatena. Sok sieun imahna ka keueum atawa ka bawah palin di mana mangsana banjir. Komo mun palebah banjir deng-deng mah cenah para wargi. Nganya kitu sok sanajan kacida bahayana ge betah we nyieun imah di palebah dinya. Harita ge para mitra tangkal kai ge saperti meunang ngarabutan we pating arangleung kabawa ku cedotna cai gede. Awor jeung bau leutak nu kacida nyelekna kana irung. Sedengkeun hujan harita teh masih keneh ngagebret. Samar kana tereh raat. Dibarung ku angin ngagelebung sarta dordar gelap baleuneurna keur. Panipating jeleger mating geleger mata kukurayeun para wargi. Kontan atuh lamun seuk ngadenge kayan kitu kontan buru punuk ge nyecara rengkat. Beuki lila cai walungan geus mudal teh beuki gede. Kawasna katambah ku cileuncang anu palid tina walungan tina wahangan leutik. Palebah leuwih di dinya teh para mitra cai anu gede teh malik deui terus muter lir anu beri puter we para wargi. Bareng jeung katempo aya liang anu ngincir sagede awak muning samalah awak Jaka oge dina puseur cai eta pisan kaputerkeunana kasedot da teu kaburu ngeusikeun tanaga jurus anu tohaga. Ku kersaning Gusti Allah nu Maha Welas Maha Asih harita Jaka anu geus ampir tiwas kaputerkeun ku puseuran cai ras inget kana ageman jurus 1000 jaran anu mana gunana keur ngaberatkeun awakna. Sanggeus dieusian ku jurus 1000 jaran atuh warisan para wargi sadaya di nini girinting anu memang diajarkeun teh bari jeung dibere nyahona teh ku Aki Wanara. Awak Jaka Wanara harita keneh anu tadina ngaleong ngadadak berat tuluy ngarentet ka dasar cai deui. Tapi kulan tadi awakna geus muter atuh sirahna karasa lieur lempang ge sosolontodan malah majuna ge jadi kahilir lain motong saperti nu geus ditangtukeun. Hadena we kaburu sadar yen manehna kabawa palid kahilir gancang ngahampangkeun awakna supaya naek ka luhur.
Purial pacenghul si Raja Kawanara tina beungeut cai langsung ngarenghap narik napas panjang kawantu lila teuing di jero cai. Para mitra pamiarsa, tapi encan ge ngarenghap kadua kalina harita teh awakna geus ngoloyong manten kahilir sarta kakarasa darieun harita walungan Cipeles teh keur caah dengdeng caah gede. Lain caah dengdeng deui caah we para mitra. Lantaran hujan sakitu badagna, hujan sakitu ngagebretna, lir ibarat atuh dicicikeun ti langit teh lain bobodoa. Kalawan teu kanyahoan harita ti girang aya catang nyoloyong, langsung neumrag awak Jakawanara, tarik naker. Aduh! Jakawanara ngajerit bareng jeung kakemplongna beulah katuhu karasa nyeri. Eukeur mah eukeur geus lungse leuleus ti tadi. Katama-tama ditemrag ku catang atuh puguh we manehna beuki ripu. Awakna nu geus teu mangga pulia terus kaceot palid kahilir kakerebekan beakeun tanaga. Dasar alus keneh nasibna barang rekles pisan kapiuhan ngadadak migireunana. Aya gedebog jauh nyoloyong. Kuat dirawea terus manehna nangkod pageuna kerang. Dina atuh gedebog jauh. Dina waktu darurat gedebog jauh teh geus bisa nulungan pikeun Jakawanara. Tuluy manehna maksakeun hanjat tumpak eta gedebog jauh. Encan ge leungit kaketir geus disampeurkeun ku hiji pibahyaeun. Palebah dinya walungan Cipelesen harita teh para mitra sadaya. Atuh mengko dina selagawir nu luweng kawing dihoreng eta teh para wargi sadaya. Manehanana mengko neumrag cadas anu nyoh cor sareukeut. Gilireun cai teh nu neumrag cadas harita gedebog nu ditumpakan ku Jaka nyoloyong tarik ari rek hareupeunana. Harita Jaka ngagebeg reuas tapi untung masih sadar kana picilakaeun. Waktu rek cegur pisana gedebog neumrag cadas manehna luncat kana gawir terus ngarawel akar nu kabeneran ngabai. Demi harita manehna nyaksian pisan gedebog nu ditumpakan ku manehna tadi neumrag cadas celeng kapecelengkeun kana gawir anu batu tungkul gubrag rag-rag percis cadas anu nyoh cor teh. Kacipta we ku dirina para mitra, kacipta ku manehna kumaha pi akibateunana. Lamun awakna masih keneh nangkod dina gedebog jauh tangtu kana ajurna saperti gedebog jauh tadi. Ingat nepi ka palebah dinya kalawan teu karasa panona peureum bari ngabiri gigi. Teu nyahoeun akar anu kumanehna dipuntangan ge geus peperpetan rek pegat. Teu kuat teu nahan beratna awak manehanana. Barang ret kanu akar nu rek pegat teh ras manehna kana elmu cak-cak teh. Teu lilangan torolong we naek kana gawir tuluy ngarawel dahan awi nepi ka manehna salamet. Didinya ilmu-ilmu ku manehna dimangpaatkeun. Ilmu hampang raga jeung sajabana jeung bisa para mitra sadaya ngagunakeun ilmu ibarat cak-cak atawa toke. Ngan sanggeus kitu awakna jadi leuleus lungset. Harita ge para mitra sadaya lir kapu kaibunan lir kapasa cenah kahujanan. Manehna tina ngarasa baluas aku ujian-ujian anu tumiba kana dirina. Katamah awakna nyereri urut katotong catang atuh teu kuat deui les we manehna kapiuhan ngagoler di sisi kebon. Heuleut sapanyeupahan mah jojol aya aki-aki ditung harita teh para mitra sadaya ditiung ku daun cau dah hujan kene. Barang ret nempo aya jelema nyangkorah sisi kebon gancang ku aki-aki teh disampeurkeun. Aya ku naon kenya? Percaya aja sama dia, ya teh. Ayah, buah-buah geus maot muleunya. Cek si Aki ngomong sorangan harita teh. Awak ke Jakawanara dipariksa taliti naker. Bisi aya tapak anu nandasa. Barang karampak dadana plong hate si Aki harita ngemplong. Sabab geus yakin yen eta jelema teh ngan saukur kapiuhan. Cerita langkengan regenyang we Jakawanara dipangku rek dibawa ka imah sugan bisa katulungan. Sok sanajan geus aki-aki tapi elmuna lumayan oge.
Damangku Jakawanara teh para mitra meningan sakiriwil jiga nu hampang nginaker. Memang teu nolih kana hujan anu geus ngagebret. Si aki-aki teh ngincid bari nyangkeh awak ka Jakawanara. Sadatangna ka imah, harita Jaka digolerkeun dina bale-bale sarta pok atuh si aki ngomongna ka anakna. Nyai, aya cai haneut nyai? Aya abah. Temal anakna ti dapur bari nyampeurkeun sanggeus aya di kamar. Manehanana mireungeuh aya Jaka ngagoler dina bale-bale. Bari kerung manehna nanya, saha eta teh abah? Sareng meuni jalibreg kitu geuninganan siga nu tasuh hujanan. Saha teh abah? Jelema ti mana? Boa-boa abah teh jelema ieu jelema jahat. Si abah mah jelema-jelema kitu make dibawa ka dieu barina oge. Ayo kumaha lamun jelema jahat meureun bakal malines ka diri urang sorangan abah, ceuk anakna. Para mitra anu mulia eta aki-aki teh para wargi gancang nyarita deui. Nu macak abah ge can nyaho saha-sahanya mah nyai. Da kabangihnya ge geus ngadoprak atuh sisi kebon. Mana cai teh nyai? Karunya sugane bisa buru-buru eling ya budak ngora teh. Kudu ngajoprak tuluy mah karunya cincok caina ka dieu ke nyai. Kiatu antos abah. Temal anakna bari gidig harita ka dapur rek nyiuk cai tina seeng terus dibawa deui ka kamar harita teh. Para mitra anu mulia bapana nyarita deui. Sakalian we ku nyai ceuceuhan sirahna. Abah rek mukaan bajuna ieu baju luarna heula. Cek si aki teh para mitra tuluy mukaan baju Jakawanara nu barareuseu. Demi anakna teu asa-asa tuluy nyeuceuhan sirah Jakawanara meuni siga kadulurna we. Rengse mukaan baju hari si aki ngarancetan awak ka Jakawanara supaya gancang sadar. Pagawean si aki jeung anakna henteu gaplah. Teu lila Jaka ngulisik eling. Aduh. Jakawanara humarurung bari ngarampak tapak anu katotong catang teh. Nyeh para mitra Jaka beunta breh aya si aki jeung keur neuteub beungeutna. Kuniang manehna rek maksakeun hudang. Sarekeun we ujang bisi leuleus mah. Sarekeun we heula teu naon-naon sok di dinya tah ngagoler. Ceuk si aki ngomong lalaunan bari imut. Nanakeun yen manehna boga sifat bersih hate daek tutulung kanu butuhna nalang tatalang kanu susah. Nalang ka papada makhluk kalawan ikhlas karena Allah. Sawios aki perantos kiat ayeuna aduh ampun deh. Ceuk Jakawanara bari ngabales imut. Demi anakna si aki teh barita ge aya di tukangeun Jakawanara. Meninggal lenyap barang ngadenge sora anu ngoncrang cacakan tas menang cilaka. Lirnu kapelet ku sora jeung logat ngomongna Jakawanara. Harita si nyai menisiga anu ngarep-ngarep semahna ngomong deui. Memang kacida pepekna ajian para mitra sadaya nu disebut tinini girinting teh. Nepi ka sora jeung logat ngomong ge matak dedengieun batur. Ieu teh hasil tina ilmu batin. Nyaeta para mitra meunang maca tina kitab teh anu bisa diaji ku sakur jelema nu geus kuat batinna. Pikeun Jakawanara nu boga kalungguhan jiwa. Nyaeta para mitra luhung jiwana gancang rumasa. Harita ge kana kahadean batur aya rasa rumasa. Telila pok manehna ngomong, aki ku ayana aki nu mangrupi hiji amal sae kalawan mahal ajena. Insyaallah abdi moal hilap dunya rawuh akhirat. Mudah-mudahan kasayan aki ditampi ku Gusti Allah tur kenging ganjaran nu satimpal sareng amal-amalan aki. Amin. Tema si aki bari tungkul. Cipanon ngalemereh masihan pipina. Cipanon kaeling kanu ngusik malikeun tiap manusia. Ku ngadenge caritaan budak ngora meuni asa kasindiran.
da manehna macan asa jauh tina agama teh. Tapi barang ngadenge omongan eta budak ngora nu sakitu solehna, tur deui sakitu para mitra sadaya atuh katingali cenah handap asorna jeung deui lamun dibandingkeun jeung nu maha kawasa mah wah ceuk paribasa henteu sieur-sieur acan cenah kitu. Ngananakeun yen kamurahan ti nu maha kawasa karasa ku eta budak ngora jeung hiji tanda yen budak ngora teh syukuran harita ge para wargi sadaya atuh tuluy si Aki teh nyarita deui. Nuhun ujang parantos sehat deui. Parantos sehat sabihara-bihari Aki teh ngahaturkeun nuhun. Sami nuhuna nuhun Gusti abdi parantos dipercanten. Pokona mah masih kene kumelendang di alam dunia. Tak itu ujang syukur, ujang parantos syukuran. Aduh Aki ge pun kitu kene nuhun Gusti abdi parantos dipercanten pikeun nulungan sasama makhluk. Kitu ujang. Lain Aki berarti nulungan hayang ditulung lain. Ngan Aki mah ngalaksanakeun eta we kecap tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Jadi nulung teh kudu kanu butuh nalang kudu kanu susah. Lamun nulung kanu teu butuh nalang kanu teu susah mah moal katarimakeun. Da model ujang ayeuna ditulungan ku Aki, dieu ujang tumarima kana pitulung Aki. Bari ngadua kanu maha kawasa sangkan urang salamina aya dina perlindungan mantenna. Aki teh meuni asa bunga lir kagunturan madu kaurugan menyan putih ujang. Syukur sakali deui syukur ceuk si Aki beuki tungkul sarta manehna boga rasa rumasa. Oge para mitra raga tur nyawana teu ngaku-ngaku anging mantena anu nyiptakeun kalayanang tayungan siang kalayan wengina. Mitra pamiarsa nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Arita si Aki nuluykeun caritaanana. Tah ningali atuh depan antos sadar. Aki teh bade atuh maros ujang. Dupi ujang teh di mana kawi? Muhun lemur matuh banyar kadang banyar ieu banyar kadang pamidangan. Lemur matu banyar karang pamidangan ujang teh aya di mana? Tak itu. Sareng deui upami bade angkat angkatan bade angkat ka mana? Upami menemui mulih di mana? Tah, sareng menak kajantenan kumaha aduh. Spangna dugi ka aya di sisi kebon caket walungan teh kitu nu matak oge. Aki teh tumaros ka ujang. Manawi sareng manawi atuh dongeng ujang tiasa kangobahan kangge Aki. Saeutik ageungna Aki terang kana jujutanana kitu. Para wargi anu mulia, barang aya pertanyaan ti si Aki pikeun Jakawanara manehna ge teu loba catur ngadadarkeun pangalaman anu pentingna wungkul. Ai soal cenah aya di jero guha walet mah tarung jeung orai tarung jeung macan malah dibere ilmu nu kacida hebatna. Atuh anu mana eta ilmu kenging ngaguar tina kitab bari jeung tuturusna Eyang Wanara atanapi Aki Wanara. Jeung deui manehna minangka ahli waris ti Nini Girinting teu ieu dicaritakeun. Nu dicaritakeun ku manehna teh para wargi perkara manehanana ti gujubar kasolokan. Malah mati harita tuluy kabawa palid. Kitu cenah para wargi nu didongengkeun ku Jakawanara teh. Lantaran bisi lamun manehna terang-terangan nyaritakeun hal eta, bisi aya masalah-masalah sejena. Dalam menyebutkeun manehna kacilakaan mapiraku cenah batur oge. Rek ngantep kitu ceuk pamikirna Jakawanara. Memang bener para wargi sadaya. Sabada ngadongengkeun eta soal atuh para wargi
memang atuges kitu mah tuluy we si Aki nyarita deui kitu. Wah mah upami kitu mah ujang kacanak palin mah jigana teu acan sehat ujang teh. Kumaha tuh upami ngararep wae di dieu dugi kasehat. Etang-etang deureuh. Di dia we heula tuh sareng Aki da teu aya sasaha kajabi ieu teh pun anak di dieu teh. Ceuk si Aki nyamat kasemahna. Waktosna seep. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.